Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mengi sadayana kabaraya sahabat Bisma di mana we ayana. Dilap oge kabaraya RI dikebut di kota Wilujeng mengi wilujeng wayang. Zaman ayeuna susana dekat tulungan, anggap itu loba tapi tekalaksana. Esena gawe jeung esekana usaha, gara-gara terusuk penyakit corona. Kudus dikiatkeun kieu cocobi, harapan di zaman ayeuna sangsara ku virus corona. Tapi kata boga duit sampe rakyat. Pamajikan unggal poe taramere, kerja budak kena tingkat dibere. Haragi hutang maning ngabring beki rungsing, ayeuna geus kieu urang kudu kumaha. Apa ayeuna teh keur PPKM, kudu cicing tong ka mana-mana. Resiko mah kudu bae aya. Saeutik loba jalma jadi edan. Komo ayeuna PPKM diperpanjang, loba jalma nu sangsara kana aturan. Jalma leutik mah beuki dieu beuki pegang, kita diterima tapi teu diparaban. Boro-boro bantuan nyata, rek dagang ge malah dikalusuran. Kumaha ieu atuh kudu kumaha, begini hirup begi edan. Mah coba maya urang nasib jalma nu leutik jalma seniman seniwati mah asa ukur dikit jari semoga penghasilan. Sadayana wilujeng wayaki bae para sahabat Bisma, sahabat RI dikebut di kota wilujeng wayaki. Asik. Zaman ayeuna susana dekat tulungan, anggap itu loba tapi tekalaksana. Esena gawe jeung esekana usaha, gara-gara terusum penyakit corona. Kudus diyakin dia cocobi, harapan di zaman ayeuna sangsara ku virus corona. Tapi kata boga duit saperak, saking boga penghasilan urangnya serta jualan. Kapamajikan unggal poe taramere, kerja budak kena pikat dibere. Oragi hutang maning ngabring beuki rungsing, ayeuna geus kieu urang kudu kumaha. Apa ayeuna teh keur PPKM, kudu cicing tong ka mana-mana. Resiko mah kudu bae aya, saeutik loba jalma nu sangsara. Sabar. Komo ayeuna PPKM diperpanjang, loba jalma nu sangsara kana aturan. Jalma leutik mah beuki dieu beuki pegang, kita diima tapi teu diparaban. Boro-boro menang bantuan nyata, rek dagang ge malah dikalusuran. Kumaha ieu atuh kudu kumaha, beuki dieu hirup beuki edan. Beuki
sangsara bekiripu begitu paruku pokokna malah sadayana aturan wilujeng wayang kibae permios hatur nuhun.